Cahyosa Beluang Puyang Pain Hancawangan Tanah Kencang Bapuput Luput Umum Hayang Canaka Sorang Kursi diri Subaya waktu balakata oleh sumolondo nias sejaba barengan adunungan sami ukrek sauyunan dan nyerekeun galura iru eling 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 bangkai eling ruming badan anu katempuhan gumelara di pemenangan abaranas rancak abdi kadang ajan tanah pantrangan gumelara di pemenangan kadangan jantan pantrangan wajan kawanan sapat dewi di pangeran sahanurik kehargaan kidalang irwana iwati bangsa sorangan cinta kena kebudayaan sami cinta kebangsaan keningan sami cinta dekat bangsaan cowok-cowokkan derajat seni kidalang anu lanang ujalan ati nuni wah pasatuan ulah lali kadeka silih kujunting ningan kadeka silih kujunting mangga urang sami-sami ngajungjung derajat seni ngajungjung ngajungjung derajat seni Kararitu hirupna teh lain kadua mah ngadeketkeun duduluran ngadeketkeun babadayaan cacak jeung sarombongan geus sulit ati sia mah sulit ati kumaha kabayang jeung baturna jauh kana kakompakan teh jauh jeung silih tulung tetulungan teh nah kabina-bina teuing paingan urang Sunda beuki dieu beuki ngalelep da geuning saling rojong tapi saling dedetkeun saling paekeun lain kadua mah saling beuli saling puji sabab ceuk katerangan sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam setiap sadayana utek tongo walang taga rong peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna pujian hukum eueuh hina komo deui manusia disebut makhluk nu sampurna mungguh ceuk katerangan nya bener
tapi gening kasampurnaan manusia teh nepi ka saling dadatkeun saling gorengkeun tah nu kitu teh darajatna teu beda ti leuwih handap tibatan sato Nah kumaha leuwih rendah nya leuwih rendah atuh kumaha buktina domba onama sato onama pan hirupna teh ukur hirup nyaring bener hirup nyaring teh dahar syare anakan nya berkembang biak tapi manusia hirup eling dahar anakan nya kaituna eling yen urang teh aya nu boga bener leres sakitu dina katerangan sadayana puji teh kagungan Allah nu ngurus sadaya alam tapi teu dipake puji ku sia teh nah tadi pake kumaha saling dadatkeun saling gorengkeun baseuh keneh bieu ngomongkeun sarombongan geus saling hina saling belik saling gorengkeun bener berarti tenerap eta ceramah ustadana gerhana teh asup celik kenca keluar celik katuhu cek saha sok goreng cacak eta teh sakitu jentrena ngentep seureuna Bapak ustadana gerhana ya kurang kumaha eces jentrena ese ras beuheung mieun bagong sia mah parah-parah wae teu cara keur butuhna hirup teh sia amak-amakan berarti tadi teh naon atuh sing gede rumasa sia teh gede rumah sakumaha ai si dawala ngigel ai aing dikeploskeun teh teh sing gede rumasa teh di dieu ieu naon sababna sabab tong bujeng hinga si laing sinden nayaga tah dalang kumaha i dalang lamun eueuh aing di mana hirupna sok nu matak dalang kudu gede rumasa nya sok pikir ku sia kumaha teh dalang mah pagawe negeri lain nu mansiun moal aya bener ungap we ukur ngagulak-gilek ladang aing pikir ku sia si laing sinden nayaga ngeunah hirupna teh kumaha init di mobilan balik di mobilan sumping kanu kawan maksad wihna di bahanan coba aing kumaha ya beres pagelaran digencet deui dina kotak didadat pikir bener kadang ge tahun kali oge diganti baju oge biheung eta ge mun teu rusak eta ge mun ingat deui bener tah di dieu kudu gede rumah teh sok pikir hese jeung jelema susah mah hese aing jelema teh garu di pedah masalah eta aya ku kitu teh mah nya euy naon ya Pak kumaha Kang lamun dipikir dipulak-balik dipapai dirasa-rasa heug dielingan terus ku urang ngunek-ngunek kana hate atuh sarua aing goreng meureun nya atuh pager we ku aing abong kana nu burung sia mah peun we peun lah ongko ulang ahi kau ulah ngahina tapi komo bari jeung raraga ieu teh ulang taunna Ibu Hajah Dr. Yoshanopita anu sakitu luar biasana Yuswa 61 tahun tapi tinggal itu babakti ka negeri sabaraga ka nagarana ngajieun karya teu kauger ku umur nya teu kawates teu kawates ku usia beres luar biasa kasumangetanana nya beres pengabdi hebat deul makan awewe contoh hasil panen dibagikeun itu ieu wah mangpaat keur jelema roba nya hoirun nas anfa'uhum linnas teh beres pangadana jelema teh nu mere mangpaat ka jelema deui bener nya nya kitu marukana teh oge teu nu matak doakeun kurang sadayana Ibu Hajah Dr. Yoshanopita sing panjang umur barokah salamina aya dina kasehatan aya dina kabahagiaan amin nya amin utamina manjing rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala amin pala putrana anu jadi doktor sadayana jaranang sing paranjang yuswa ageng barokahna amin panjang silaturahmina jeung geuring harja tilu putra beres timimiti bujang dewek atuh zaman bujangan kene nepi ka ayeuna anakan nya geus aya buntut geus aya buntut malahan Ibu Dr. Yoshanopita mah sumping waktu dewek teh harita hajat teh oh laras ngiring ngawilujengkeun luuhan harita teh ini najan bari jeung berdesak-desakan oge nya ngajat heeh geuning harita maklum kayaan di gedung meureun jelema tumpek
pagali bota marukan. nya nuhun ibu dokter sakitu belana sakitu nyaahna Beres. terima kasih Yo, luar biasa nya bu dokter mah nya nya Bu Dokter. dicontohkeun ke urang sadarea Nya atuh tuladeun. pot pot Ade. sya Wah, make jeung saya aing agan dunungan eta teh. Pakai jeung sah. sakieu nampe teu kadeuleu sedeh Sakitu ngaju. itu nggak suung belah ditu tuh Nya. aya naon renyo kusia naon aya anu lolan dina tangkal tuh bari itu tuh Nya dia. Ayo lok-lokan. lok-lokan ya Ya. sawang meureun Piraku atuh. ka dieu sing deukeut hah ka dieu sing deukeut Tempo gitu akang atuh. geus sakoe agar ka dieu Tong talangke ditindak ku dunungan. lah naon aya nu lok-lokan cenah Ya. dieu naon tangkal bari itu tuh tangkal jeruk naon teh Ya. Tegal jeruk. saur juragan Bima piwara ka ditu cenah sok we bagus baturan embung Ke aya deuketan teh efek teh jual buaya we Palias. jong ngegel kana beheung ih. mau ngegel mulai sempet beureum we unggul Buaya mana heula? buaya mana ya buaya eta buaya muara Amal mungkin. buru-buru ka Desya kita asli nyaan aing Matak dicalukan. ka Desya aing Sampeurkeun angguran mah. rek pencat tadi teh Keur nyaman. Nya. kaur nyamat ih ulah we usaha teh atuh menang aing beungar Teuing aneh. kadeuleu teh Cing sidik-sidik tuh Kang. hanya Sugan teu rampun akang. aya bau hanyir Ya. Beda teu ngeunah abeuna Kang. bau hanyir naon hanyir Yo. emang teu ka abah ku akang itu Bawa. Bu amis. loh Hei. Naon Kang? lah naon dagan Cing tingali. kadeuleu nya ketinggal ku abdi kan Moal monyet. lah naon ka Desya Tingali akang. Hei. naon Asik. dengan lok-lokan Ya. Cing. cing sia cek sia kira-kira naon teh Cing. Naon? hah cek si lain kira-kira naon Cing Kang Uu naon gitu. Pandangan. Kamandang akang eta. alun-alun alun-alun sia olainya lain atuh si teh Lain atuh. Gede teuing kalau daling. Jauh-jauh. gede teuing goblok atuh si teh mah nya alun-alun tukang ngentang jeruk Alun-alun mah terang. heuh nya Sedekahan. Reret atuh. sugan teh eueuh lomang di dieu Sidik loba lomang di dinya teh. kajeuleuh ku aing na oge Sing tarapti. mun bejaan aya lomang iya teu ngomong heula atuh ka aing Tarapti atuh. hei Yo. syahada woi sasrik woi saha eta kasora nepi ka ceper bisa sia Heupeung kitu suara eta. Suara lalaki. kadeuleuh ku aing nenyok aing sya Gitu. sya Aya tanaga. saha sakalian lipen atuh Kari make tiung. sada juga bikang gitu sia mah da kuring mah jelemana lemah lembut lemah syahwat sia mah lemah lembut sia teh Pajarkeun teh keibuan. Lemah neuneut. palingan sok meuli kitek sia teh eta we kitu meureun Pengen buka fiksi mah.
tapi nenyo kaing tinggal syuri kaing Joh, kabelengnya. ya eta syuri nepi ka parat ka pipi kan Rika berwes gitu. untu parat nepi ka ceuli cowau Gurawah gitu. leuwih ti sia monyong daula oh Bawa turunan. Gusti Bawa turunan alok. Gitu. pangapunten panggawa nah saya awewe gini kan Sadawe. kunti hidung aing kunti mah aing kunti jurik ieu mah kunti jurik kayak kunti nali brata sanes ibu ieu mah Kelong wewe. ieu mah kunti jurik ai ibu saya mah ibu ucu ibu ibu kunti maksud teh nya pangapunten pengawa sahasya lamun sia jurik datang ka dieu Ngajirim gitu. rek naon sia Joh. kan Gusti ngadeukeutan ada katana lah nengan bawa beureum bawang beureum anjing uyah yang naon baja jurik mah kudu kitu cenah jurik mah Neangan panglai gitu. jangan panglai jeung nyere yang naon urang sate Kertolak bala. kayaanana si horeng anu ningalikeun ti kapetebihan teh Dewi Arimi Joh. anu memang tina hatena aneh nu luar biasa aya nu ngagalura dina dada ngajangjeun tina angen-angen ti sakawit bade newak Pandawa jalema anu ngababakan di pertempatan nanging dadak sakala leuleuy hatena barang ningali Raden Bima nanging janten patarosan dina dirina maklum dirina can pernah mangkat birahi Joh. Ieu ge. atuh kayaan ningali Bima istuning Ratu Jajantung kesa ngoprot tina tarang dugi kahanap ngomong balelo jeung sajabana Ieu ge. samet ukur ningali ti katebihan ngadaregdeg upami bade nyaketan kitu kaayaan Dewi Arimbi nanging aya mobok manggih gorowong aya jalan komo mentas kaayaan anak memaksakeun diri na nyaketan ka Raden Bima datan nerat ngademen datan nerat ngademen ewo pakule engan rana nyawa Oh. Naon akang? di BH dawan Alus. berarti eta teh awewe jigana ieu Wewe itu. pangapunten penggawa ieu sahasya nepangkeun ngaran kaula teh Arimi di malam naun lah loh di tempat-tempatan bari katanya kuaing tatarian sia aduh boa kerancangan Ida Jipong jika nya boa alumni ISBI gitu Ya, bisa jadi. Dupi salira teh kakasih saha aing Bima ya aduh meni sae kakasinanya meni jangkung ageng sembada luar biasa Awak steret gitu. dupi nu pengker kukutan teh naon sato naon Bisa kaingon. geus teh rumasakeun beget jiga sia jiga beruk jiga naon jiga beruk Aduh. Genakeun atuh. Ya. Genakeun. naon anta si eta Aces
proses teuing saya. No, nya geus datang deui le tuh. Keun Bang, geurakan. Ceu lain satu kuring mah ceu cobat ieu teh lain satu kuring mah jelema aduh hapunten aya manawi teh satom da melucu Ngajarkeun teh lucu. dupi nu pengker naon tah ieu laja ieu mah laja ieu mah gandeng cikur asa teh alah kapasea asa teh naon deh ieu teh adi lanceuk dulur aing pada aing eta teh ya saha ngaranna ieu abdi Jeffrey Nicole jengkol saliwang diceulina teh geuning Rada kaliwat ceuri. ieu si Cepot saha si Cepot dupi nu pengkerna abdi Dawala alias Ujang Dobreng alias si Utar nya alias Sohibna Dalang Iyat nya di dieu teh nuju naon aing keur babakan kababakan ya kababakan teh ngajieun tempat pikeun batur aing sebab aing dulur aing indung aing salapan loba di pertempatan aduh dedeh teuing nasib diri bagja awak salira Karunya teuing. meuni karunya teuing padahal mah tuh di rompok simkuring we ditu Ya raos-raos. raos-raos aya tuangeun itu saja baner ieu tingali dengekeun ku sia sorana ngolotrok itu jiga nama dinamo dan tiga corona kan nya atau tina pangaruh tina udud wae gitu Bisa jadi. nya maksud sia datang ka dieu naon ai kaula teh benerna kieu satria ya kaula teh nyetak kula wadat keraton nagara Pringgandani anu dicekelan dijingan ku sampean ieu teh kareh kabanasapon ka nagara Pringgandani sedangkan anu ngagubanti aji janten raja di nagara daya kajaba lintang ti lanceuk kaula kakasina teh Prabu Arimber alah Eta sora akang. menak geuning agan paingan geuning kulitna ge mulus kaurus anya Nya perawatan wae. Nya. Teh. Skincarean wae. jadi sia teh kaula teh adi raja malahan kaula teh ngarangkep salaku patih nagara pati kaula nu Tuh. lain biasa nama pati pikeun ngajaga jeung ngariksa salaku keamanan memang dipercaya ka kaula Janten keamanan. kieu-kieu oge kaula teh kapercaya geusan jadi pati nagara Eta. mun hayang apa di corona ieu Aya naonannya. Aya bloweran. jiga nama dina gondok lakina ngabelah dua teh nya Nyungsang. ngabelah dua kumaha sia heuh pan biasa gondok laki mah ning kalur ka handap Ya. ieu mah kakece ka katuhu nya Kiri kanan. gitu deh teh heueuh tutup buka teh nya Kubal kami. jadi kaula teh menang laporan ti pagawe jeung penjaga leuweung di pertempatan cenah aya jelema anu ngababakan dikukuntit ku kaula si oreng penak jeung sampean waduh bot wah cilaka gan pasti balewah tangan urang ditewak ieu alah kumaha geus gaya kapergo urang sedengkeun ketingali A tinggal dina rungkun tingali A Tuh. simut lain simut tinggal panon loba kitu Kita tinggalin atuh. sebenarnya kaleci teh panon Loba panon. pernah ku kaleci di leuweung Pokoknya kali cingicuk. Kaleci mah ditok. sebenarnya tuh anu mulai ngudu kaleci jadi ieu si teh Mungkin. heeh Mal mungkin. baheulana kaula teh diutusnya tapi kan newak sampean tapi kaula teh dipikir dibulak-balik dipapaya dirasa-rasa tidak tadi kaula teh ketebihan ningali sampean di patempatan nah atuh menika ratu jajantung kieu ati Duit kasur ser. kakaraeun kaula
ningali hiji jajaka menikah kasep ngalempereng koneng gagah jeung sembadar sapanjang nyunyuhun hulu anu ieu kakaraeun kaula katarekat jika pati-pati kapentang asmara agama ku jajaka Engkang Bima kakaraeun kagema bogoheun agan aya hate meureun kaula nepangkeun arimi parawan kene masih bintang Gemini aduh hobi kaula tiktokan moto kaula silih asa silih asi silih asu silih wawangian jodiakna naon tetel kaula umur 30 kaula nu dupi salira engkang tos kaungan garwa geus Parson garwa geus biasa tuh jadi kadua oge sudi aing tak pengajikan aing geus 2 kelas 2 ya biasa jadi kadu katilu sudi engkang Bima sanajan bade katilu bade kaopat asa saya kerasa ka kaula mah mangga diwayo oge mangga burung ridho wayah nagang keur dileuweung kieu mah naon sedeh keur ngahaneutan lumayan deuleu beungeut deuleu ha deuleu beungeut perwes kitu tutupan ku kresek tingali kulit mah mulus gitu awak sia lebar mulusna mun bogoh ka abdi mah duh ku abdi tingalikeun sia beuki ka nu kieu abdi mah ganteng jeung geulis nu goreng pacot ge hajar abdi mah tetapi kan mana nya moal tampikeun abdi mah nya asal naik di bonceng sia mah tong beuki ka nu kitu tukang kopi di bonceng gitu nyingka sia engkang Bima ngatong engkang aing teh sudi gablek pamajikan ke demit gablek pamajikan ke jurik nyingka sia alik Gusti nu aku kakaraeun kaula nyerina luar biasa geuning kieu Peri kaula paehan Kang paehan perih di tapi gitu kakara nanangan birahi nu teka tepi duriat telaksana gabruk agak lumayan oh sia we waktu merang kain lagi mati arah bae orang yang ngana super tetra aya antibiotik Engkang Bima sudi aing dan buru-buru nyingka bisi ieu mah pasukan urang buru-buru ini ayo buru-buru ini ayo aduh nepi ka kieu-kieu teuing bagjawar karasa kapeurih ka ti kaula engkang paehan kaula engkang oh jod naon culan cileung sewo ambil wae kitu ambil lebaran tuh opi we kulitna mah mulus euy alus awak nama goreng kene aing kulit mah loba tapak knalpot nya aduh kudu kumaha ieu mang paerkeun ieu hate aduh dengekeun Kang yoi buru-buru paehan kaulang Kang paehan tibatan nanangan laratunggara kacinta nu telaksana paehan kaula jangan bicara kemana saja nih jangan kemana meni jangan sampai anjeun bundir teh naon bunuh diri nyaah deui atuh naha kaula makeun bae dicanung oge nu penting laksana durian penting katepi asih
hoyong dugi kakak bale nyungcung kaulah teh engkang kakarangan manggil rasa seperti kieu. Ieu. Ngaran sampean teh. Ngaran kaulah teh Arimi. Arimi. Timbalan. Sabenerna akang teh cinta kasampean. Kitu. Tong malik. Nah, makanya dong malik isin akang teh. Yagi akang gede awak tapi gede kemaluan. Maksudna eraan. Maksudnya gede ka era akang teh. Teu bisa pede. Aduh. Jadi selera-teleras cinta kanyai. Tapi gening tadi nyebatkeun nampi ka kaula teh sudi abrik-abrikan teh suka aprak-aprakan sabab tadi maya jelema duaan. Hari ayeuna geus init. Tos init iya. Jadi ayeuna nya cinta. Atuna prage langsung ngomong teu naon atukeun bae. Dianggap batur we anu dua tadi mah. Heuh nyeta. Kasima akang teh ku si Cepot. Si Cepot anu jiga beruk tadi. Dong gitu ke batur deh. Tong seri atuh. Nya teh amak dibergel-beruk aing. Ya pas jotong gitu ke bae atuh. Jadi salira teh bogoh kakak ngan kasima ku jelema tadi. Aduh, bagian teh papadana. Gedena gunung legana sagara moal bisa ngabandingan kana kabunga hate kaula kitu oge akang nyai. Akang cinta, akang deudeuh, akang mulas asih kasampean no. Cinta banget. Kitu kaula nun hingi sayang. Luar biasa eta tingali. Unduk nepi ka mantap kitu duh. Kali muntah. Abu cuy gitu mah. Ulu gali muntang kitu. Aduh, nun kaula nun tiasa nyabak. Datacan muhrim, bae bogoh mah buktikeun we. Nya lamunnya mah bogo. Nah, gening ageng jagung ageng kitu pananganana nepi ka kasar kitu. Kageusrak gitu. Maaf akang teh neme dahar ketan. Can si banyak. Aya wae. Luar biasa, aduh, mantap katingali tali kutang nyai. Hebat luar biasa. Tong wara sate. Dekaur siapa? Naon teu? Urusan pribadi. Waduh. Aduh, Ereksi nepi ka kitu. Hayo goblok, gade. Goblok, nya goblok sih teh. tong agaku. Jo ngacai wes jempe. Ampun. Jelema lapar si eta. Lu. Engkang Bima mana? Iya, Engkang Bima. Aing. Itu mah kurungna ijerona. Manuk nama ieu. Hayu jeung akang neng. Ada cucuk amit-amit. Ih. Ini ngarakeun akang. Bena-bena teuing. Sek lo jeung aing hayang sel aing. Blok. Piteskeun ku aing goblok. Gerakeun batur si teh. Jadi we lumpat tingali. Ditangtang. Aing. Ih. Setan teh. Tangtang. Bena-bena teuing leuh. Kang Bima nyingkas ya. Aduh, Kang. Sudi aing nyingka. Kang. Ya. Kakabruk aing geblek sia. Aduh, Kang. Kaula bogoh-bogohakan ku sia. Kang. Bapak. Aduh, kena kumaha kaula sakan nyacapkeun ieu hate, engkang. Geus sudi aing nyingka.
iblis jeung iblis deui sia obat ajek perbakesa urang serang ulah karunya ulah kitu aja aing kudu kumaha ieu carana ya si acek diteungeul nya disiksa Aduh. ulah tuh kumaha Gusti serang ulah ulah wakanya nah jadi bingung aing ieu aya kejadian naon bet kieu ieu kejadian cobi ulah cing ulah waka ngayakeun tindakan ikhlas kaulah bogong kakek Gusti nu aku disiksa mangga kaulah paehan Kang mangga paehan tibatan kaulah telaksana nyika sia teu sudi aing khawatir man niat aing maehan oge piraku dume sia bogo ka aing atuh tarima cinta kaulah sudi nyika sia mal diterima engkang udah teuing sia ya geus goroboy deui le teu engkang deuk nanaonan godog teu tarima cinta kaulah engkang jol ngaleper we modong tuh aduh engkang beda inu bogoh begitu geuning kang teh bau hangseur lihat mah aing mending goda wae ku si beruk ya kabina-bina ting Kang Bima Aisyah rek keren mah budak aing Duh, rek keren mah budak aing hah engkang paehan kaulah paehan engkang nyika sia hari gitu. engkang nyika setan sia demi dasar Kunti agan naon tuang ibu Kunti mah Ya, heuh teu nyadar. aduh engkang kaulah obat engkang rek nyika moal alim siapa nyangka kaulah can ditarima ka cinta kaulah moal nyika binatang sia Pika kitu. dipaehan bae Kubok. kali sia Eh, dijotos bae engkang dipaehan bae engkang sok paehan kaulah agan naon ulah teh awewe jing sia watir ulah kan menikah abdi nya. masih siapa gitu teu sudi kasih baruk mau menikah salira kan naon mame siap naon mame paehan beli granat tuman Merosot kayak gitu naon nyebut baruk abdi geura warah heula gitu. rek nyingkah moal kajen paehan bener sia nya agan ulah gan cicing sia agan ulah gan potongan tega cicing Cicing. watir cicing sia nyingkah hedo beda teuing engkak tobat binatang sia engkak padahal mah ka aing we nu dae kadunya Oh, penurang. neangan nu hese we teh hese duh Nengan nu sulit. keun bae diresikoan ku aing sabulan 1000 ningalikeun kurang kumaha deuleu Mal burung sekali pang. engkang Bima nyika ulu nyika sia binatang
Engkak. Oh, Akang batir. Woi. Tulungan atuh. Laki naon kita bener. Hei, gimana? Naon sia? Tadi siksa karunya. Batir. Eta teh awewe. Kabina-bina teuing. Cicing sia. Cicing. Kosna laki we nyiksa awewe. Kada RT teh. Oh, teu meunang eta teh. Tong arimi di sisa mah aing we tuh. Aduh. Kada siana. Mung. Ai teh nantang. Ulah kitu, engkak. Woi. Woi. Ih, aing. Sabeurkeun. Bina-bina teuing sia ka aing teh. Nyika sia. Alim. Nyika alim. Aduh, tong dijengut, woi. Tong dijengut. Batir. Kaki belicing. Woi. Cicing. Tong dijengut kawan, kan ku abdi jengutna. Oh, nya. Kabina-bina gan. Engkang. Nyika sia. Gan. Tong disiksa. Sing karunya. Jebek sia teh. Gan. Kaboga abdi teh. Ya. Mun aga di kaboga abdi ada siksa. Kada ka dieu. Lu. Kada sia. Kada sia. Gan, heureun gan. Kada sia. Gan, heureun gan. Dieu. Waduh. Cek aing diudag-udag dengan naon tuh? Kateing Akang. Mana? Ayo kabur. Aing disiksa dulu cicing. Kok sih cicing? Gening datang serangan ke dia. Bawa kemana ya aing cicing? Kan? Ya, nyangakeun paketna kan. Jadi sia yang disiksa ku aing. Kan? Abdi mah heureuy. Sia mang meunangkeun syarimi meunangkeun aing salira atuh. Nah atuh bieu. Gurokan wae sing ngantekan ka aing. Henteu. Rek ngelawan ka aing. Moai. Kapok ampun jadi ampun. Bener. Awas ya. Sakali di sia ngantekan siksa ku aing. Di. Syup. Kerdi. Syup. Bila penyam. Ai teh siap wae. Tika geleun teuing hirup sia teh. Naon aya ajo teu deungeul we. Sia antekeun aing bae sia teh. Nyebakeun. Apaan kuring mah paket kurir. Goblok sia teh. Aing nepi ka ratu jantung sia teh. Mamun murah jantung aing setan sia. Nyebakeun lanceuk. Sia mau kedua tapi nyilakakeun ka aing teh. Tak pilih. Dong kitu sia masih sancang. Mana we karep ngomongna teh eta. Dewi Arimi dikakaya disiksa derwek dijengutan jeung sajabana. Sanes Bima anu tega nanging Dewi Arimi anu mamaksa kalayan tengarti kumaha carana nyacapkeun ka deudeuh ka cinta ka hiji lalaki. Kaayaan peluburan ku getih pananganana. Tuh, ieu ge. Sampai anak kitu balas ditinggangan kana tangka jeung sajabana. Tuh. Nanging beki dieu beki memaksa. Atuh kaayaan beki parna Raden Bima nyiksana katambah ku gilana ningali pameunteun Arimi anu sakitu denawana. Dugi ka dipangpengkeun ieu Dewi Arimi. Tuh, ieu ge. Nyaeta ku Raden Bima kayana tumiba ing lemah kayana.
sarepa matining rasa suci pang diwincik pelambang sabar darah rum harum sarepa matrining rasa suci pang diwincik pelambang sabar daran badaran kasedih daya ingat ratama Gusti nu agung Gusti pegatkeun nyawa kaula mending kene kaula nandingan pasukan 1000 digunasika tibatan nanangan hate anu kasiksa ampun teuing engkang nasib diri bagjala awak nepi ka kieu-kieuna kudu kumaha kaula nyacapkeun ka cinta ka birahi kaula engkang kitu kaayaanana Dewi Arimi punem catur dina dirina sorangan baritos teu ngarasakeun kapeurihna ieu getih anu kaluar tina warugana balas dicakaran ditinggang ditajong ku Raden Bima dina mangsa sajam anu kaliwat dawala malipiran ieu patempatan hariwang kalayan tetega ningali Dewi Arimi nu disiksa lajeng dawala laporan ka Dewi Kunti Nalibrata anu memang kalarasan tetebi di patempatan turda dibejer beaskeun kajadian anu tumiba wirehing aya nu bogoheun ka Raden Bima maklum istri anu raspati Dewi Kunti Nalibrata eces paninggalina teu kahalangan ku pipining najan wujud diu awak buta dari terahing rasaksi nanging aya cahaya anu ngagebur dina dirina Arimi kayaana kaayaan ngagandang di patempatan di sarangan ku Sasra Jingga belah mana Sasra Jingga belah ditu Gusti di payun bulan di mana di ditu di dieu sanmun neueuh pada deui cacak keur dari potong heureuy siapa ge hese jatuh nu itu nu nyegruk kana batu muhun agegan hawatos kutuang putra dugi ka disiksa diperwasa dirokeun we jeung abdi itu ulah kitu pot Dewi Kunti Nalibrata lumampah kaya patempatan datan nirata ngademan datan nirata ngademan rebu pakulingan rana Tobat teuing Gusti ampun nasib diri bagjawa Neng keranjing hareup ka dieu tobat saha ieu duduh teuing Sasra Jingga dugi ka kaluar getih muhun kita kelasan kedatang bulan tingali getih tina leungeun mun da baloboran kitu bakat tingku seur teuing teh getihna
tong heureuy pot Sing serius atuh. dalas deureuy abi mah datang bulan Nya. sok geras gerap 3 bulan Mei coba itu kadi anjing cenah teh Aduh. ngategan batur wae hirup teh teh Bedak dicare. cicing da keur berkarya itu cicing cenah berkarya pedot Bolanceuk arah. rupi ieu teh saha kaula teh kuntin nalibrata neng ibuna Bima tobat Duh. ieu teh ibuna Kang Bima Tepino aduh ibu Itu. dikakaya kaula dianiaya ku tuang putra sampura pun anak Bima neng tapi kaula rumasa da kaula anu bogoh anu cintana Duh. neng teh bogoh ka pun anak timbalan kaula nun saumur nyunyun sira anu ieu kakara kaula birahi kalalaki duriat kajajaka kaula teh dijodoh-jodoh jeung pangeran anu lian tapi kaula teh teu aya anu nepi kana hate tapi ieu mah saprak ninggal Engkang Bima umur-umuran kaula teh bogoh cinta nanging geuning buahna teh kieu kalakah kaula ditampik turta kaula disiksa diperwasa ngarumasakeun kulatan kaula memaksa kedah kumaha ibu kaula teh ibu Nya. dedeh teuing neng lamun kitu carana mah hampura kahijina rumasa kaula denawa ibu nyai teh sanes denawa Duh. nyai teh geulis kawanti-wanti endah kabina-bina ngan kayaan saperti kieu pikeun jelema anu kaporong panona yakin moal katinggal kageulisan nyai Jenis anu sajatina. kitu ibu timbalan neng Yoh. Geus groboy deui mongodong tuh. mudah-mudahan weng ngomongkeun aing kana kahadean Jol pede. mali katena ka aing Nya, Pede. mudah-mudahan. lain ku naon aing geus ngampar samak di saung tuh geus ngagoreng bala-bala bikin ngobrol Pede tarik. ah jadi kumaha tuh ibu kaula teh upami ibu gaduh kaula salaku minantu kinten-kinten nampi ai ibu mah salaku indung moal pantes ngadu-ngadu anu jadi anak Nya. rumah tangga disanarkeun kana ridona kolot jeung duana baraya tapi kudu cinta antawis jenis sareng jenisna hartosna teh kedah celik putih celakerang nyai tobat jadi ibu teh doa ari ibu mah doa wae asa bimana kerasaeun nya da kumaha geuning ieu teh engkang bimana teu bogoheun ka kaula gerak ka dieu geulis Duh. urang dangdanan ku ibu Di make up. da sabenerna idep teh geulis no Dewi Kuntin Nalibrata istri anu Raraspati garwa Pandut Dewanata Suwargi anu parantos muka sapah pailmuanana yen tiasa ningali kabeneranana Dewi Arimbi kitu kayaanana wire sat kawit tina dosana ingkang Rama Duh. kesarpa Ieu ge. nalika mangsa baheula teu cacap ngelmu Duh. kalayan ngaos kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat Pangruating Diu Ieu ge. anu ngabalukarkeun turunanna jadi wujud diu awak buta dari terahing rasaksi Ieu ge. dina kayaan kiwari Dewi Kunti Nalibrata kunyam-kunyam lambaina raps takap sinuku tunggal kang mateni bebahanan catur dria Satu. catur araning opat Tria. tria angen-angen sir budi cipta lan rasa ngawadek aji pangirut jagat kalayan digegelis Dewi Arimbi dadak sakala leungit tanpa leuwih ilang tanpa karana
jadi hiji istri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina kaya anana cahayane kilang kumilang lir widadari turun ti kahyangan murah cahya sekaring wawang murah cahaya sekaring wang cahaya kilang kumilang cahayana gelang gumilang mora cahaya sekaring wang cahayana gelang gumilang watek aji danar-danar watek aji danar tingali gelis tobat kening ieu teh nah jadi kieu rupa kaula ibu satemena salira teh gelis no gelis kawanti-wanti ngan koyana pipinding aya hahalang dina diri nanging lain tina dosa anjeun tobat Gusti lamun geus kieu mah geura urang tepungan Bima bakal keresaeun alim ibu isin sieun ditonyok deui kaula sieun dikrewet jang Gusti naon akang cewek nepi ka manis kitu nepi ka racun kitu kan arimi teh halah hanyalah pala agan mau dawala deurat tingali agan aya awewe itu aya Gusti Arimi Arimi teh eta demi teh ih mit amit sia tingali aya nama beta dawala pelan wanita di mana ieu eta teh Dewi Arimi demi teh aduh dawala naon pangkenalkeun kaula nalah kalinya sorangan di kamu cuy gitu dah naon aya Kang silakan lain bagian aing mah geus ieu mah pasti Kang aduh lain milikna pada pikah hayang Kang eta mah geus kieu menunggu peot na beureun Hai Arimi kaula nun gerak tukang diukna urang bejaan Bima kula ibu isin gerak ku ibu ayeuna masok mangga ibu Bima ieu gini si ibu di dieu yap ka dieu Bima ka dieu cicing dipake maan ibu akar didi seselongkrong kumaha mun teu katohian ku Bima bisi aya jurig ibu jurig naon Bima jurig bu wewe gombel bisi ngaganggu ka si ibu wewe gombel kumaha jurig kunti bu apa ieu ibu atuh mun pan kunti wah ibu mah ieu mah jurig malahan jurig teh ngudag-ngudag ka Bima ngudag-ngudag kumaha bogohon ka Bima mamaksa ka Bima mimitina teh lok-lokan nenyoan ka Bima ditajong ka Bima teh
dikepret ku Bima teh Tuh. peak degak kekeh nyekelan sampean Bima ditajong deui tinggalkeun kana batu Cengkak. dicengut itu ieu Tuh. tapi karontok deh nya Deka murudu. untung abi ka batu lidah buaya Duh, nya. jadi kecegah rontokna Nya. Pakai hair tonic. puas goblok sia saha ngaranna Bima naon teh jurig teh Arimbi ieu Arimbi teh lain ieu Ah, iya mah hari ieu jurig lain ieu mah manusia eta mah nya, barang alus teman. hai cek Bima ieu jiga jurig jauh ieu mah beroe seurina oge parat nepi ka ceuli Jeung urang mah gede yang irung. jontor ceuina teh Oh, hari ieu henteu eta mah hari ieu cek Bima geulis atawa henteu teu. Cik, kumaha pameunteun teh. gitu Nyai kaula nun kula ibu dupi kakasih teh saha ngaran kaula teh Arimbi hidup teh Arimbi timbalan ibu anu disiksa ku Bima timbalan Teu. maneh nyiksa ieu awewe Bima lain ieu dah Nya. ieu Bima Arimbi teh panon maneh kaporong panon maneh dugi ka kituna maneh teh Bima Kabeureupeun. kira-kira anak lamun ieu anu bogoheun ka maneh kumaha maneh hidup kerasa tanapi henteu Teu. Cawi. gitu Waduh. era ai kahayang gede teh kan era Kan era teh teh. ibu tong heureuy tadi mah jurig ieu Bima jurigna disebut jurig dipandang jurig ku hidup teh ta ieu Arimbi Bukosna eta. Arimbi hidup bogoh kepun anak duka ibu darada nyeri hate kaula tadi tenggelam iya beres Tas kitu mah bingung. aya prolong kerang pikeun asupatena ieu Ya, aya peluang. hayang saingan jeung aing naon urang geus nampik akan mah geus nampik kitu jo saingan we Ya, bosya aya hate beureun maneh. jadi Bima meneh nampik ieu Arimbi disebut nampik henteu aing jadi kumaha tuh sing tong ragu-ragu jejeg panceg Aya nu nikung. ya kitu Arimbi kaula nun kula ibu urang babarengan jeung ibu yu tibatan di dia disiksa mah nuhun ibu ngiringan bae ibu Arimbi kaula nun da anak ibu teh aya 5 aya jabati Bima teh Arjuna ulabu hidup mata kerasa ulabu ayu berayu orang tinggalian Allah siapa cilaka Paur tas kitu. panggil jeung playboy juragan Arjuna mah Allah Sagala beungi. naon atuh cilaka aing pot ulah panggikeun jeung si Jenet cilaka aing naon cilaka naon aya bahan syarimi bogo ka si Jenet nah eleh kasep nyeuh aing rumasa waduh pang-pangna lain aing syirik karunya syarimine bogoheun ka aing lah tong kumaha sep tong kumaha sep bogo shot teh tadi sekarang mah udah enggak lagi Tidak berlaku. udah beda lapel ulah kitu agan teh naon sia cek abi matak naon tarima heuda sama kitu tadi naik hayangeun sia ge ieu mah tah abi teh geus ningali bisa boga mata batin Bisa neropong. matak di imah loba tamu naon cing lagi teh apa geuning uninga apan aing salah sajina oh nya laras bisa Ketika dunungan manehna mah gede. tapi paduli teuing lamun bogo ka si Jenet syukur aing
Kembali yang naon aing ngarepet awewe anu dua hatena ka lalaki Tuh, bener. pati-pati dikawin ku aing bogoh lahir batinna Nya. namun si ibu nawarkeun si Jenet si Nakula si Sadewa si Kakang Yudhistira peduli teuing aing Tuh. nyeri moal teuing tah Bingung. ieu mah hate bogoh teu Ci. god bogoh mau bogoh ngan aing daerah aing rumah saya beungetan Tuh. bukan kumaha aing geus nyiksa Boga harga. liriban aing geus nyidot dilabot deui cidu aing gan lalaki mah 1000 kali alasan 1000 kali salah 1000 kali alasan Paribasa nanti. paribasa ye masalah urusan cinta kadang-kala kieu gan awewena aya nu geulis tapi lalaki teh goreng patut Bener. aya sababaraha faktor hiji kulantaran beungar kadua kulantaran pangkat katilu kulantaran bisa bercerita Berputar lidah teh eta. abi kabogoh pernah nepi ka 3 sakali kebobogohan gareulis kabeh abi tepi ra ngakukeun pilot heudeung sia menipu muhun ieu mah kasus abdi tah kasus agama ulah Ulah nepi ka kitu. kieu we daek teh ka itu tahu sih teh jadi panglayar ke aing butuh mah itu butuh mah teu naon abi bang syuek ka ditu kumaha tuh kumaha carana tah kitu atuh Nya, ulah gengsi atuh. ulah gengsi keur kieu mah bogoh mah bogoh we Blak-blakan. kumaha aing carana menta hampura gan lamun ukuran menta hampura tina sakumaha kalakuan salira tadi teh enteng teuing enteng kumaha enteng teuing atuh Nya. entengna kumaha entengna teh kieu Yo. lamun jelema saperti ngabega heuk maehan batur Nya. duh eta bega teh jual menta hampura beres moal nya henteu ngaliwatan hukuman tah eta ge sarua Nya. jadi aing kudu dihukum kuduna mah tapi kan ieu kan bisa dibulat-belit ya bisa dijieun bisa diakalan tah kieu we tuh daun abdi nepikeun ka itu bade menta hampura narekahanana mah saur juragan Bima ieu bade nyuhunkeun dihapunten ka Dewi Arimi Yo. sangkan Dewi Arimi teh teh ngapunten Deh. tamasian atos keur jajan Tah eta kelar. piraku di leuweung jajan apaan kayak nu nepi ka kota Awewe mah kana jajan beuh. awewe mah kana seblakna aduh luar biasa Nya. seblak ceker Blak jeung baso. sosis baso cikbul Bu. Kana baso. nya tuh jadi kira-kirana aing mere teh duit bade kemang aya adena mah duit da kemang mah loba di leuweung mah Tinggal ngalah. sabaraha kira-kira nu pantes itu teh pan pati ya adiraja ya pejabat beungar tah era mere 100.000 mah Nya atuh. Gengsi. aduh Pangkat akang gitu. cepet gocap wah tuh meuni pangkat abi gitu gope pangkat abi tah pamahugi ka awewe Tuh, marukana. Demi kesuksesan teh nya kan. ieu mah demi kesuksesan ieu mah Demi kelancaran. tapi ya coba kira-kira cukup 1 juta lah Wow. Yang lancar we mah maneh itu. Bilang mantu. aya 800 200 mah di TF we siap tampi ku abdi terus di TF keun minta nomor rekening we Pak minta nomor rekening Pak terima kasih Neng Arimi gening ieu teh mang beruk teh mun lain calon dudungan ku aing dihantem cepot ieu teh tangan kanan juragan Bima teh ieu Asbri ieu teh nya hari kitu bade naon ka dieu Ibu Kunti ka mana itu kapal lebak heula cenah gentos acu oh
bade naon ka dieu punten ieu mah ieu naon ka piwarangan Juragan Bima ieu teh keamanatan amanat naon cenah duh kumahanya abi teh eurin kuleta ai bogoh naker isin pikeun ngadugikeun anak rumah sya abdi dosa padosana luar biasa eta teh nya laras ngomong kitu teh akon-akon bener ieu mah wantun sumpah seriusna ge naker eta teh kitu nya tobat ieu mah naon upami teh bade nyuhungkeun dihapunten ditampi ya piraku ai jelema mentah hampura ku kaula teu dihampura da Gusti ge maha hampura Kitu jemaah. dalem ya awewe ieu calon mamah dedeh ieu mah Calon ustazah. dihapunten ku kaula duh nuhun pisan atuh kitu mah lahir batin nuhun kula Ada teuing bunga. ta ieu naon kaula masihat ka salira ieu tu sawios ieu weh awon ieu ieu teh sabaraha 50 ieu teh ti saha tingkang Bima ngan upami naroskeun ka Juragan Bima tong disebutkeun nominalna tos katampi we kitu bisi kapanggih lagi naon Pasti atuh. ditampi ku kaula atunya lumayan kangge jajan punten we da keur dileuweug kedua artos cenah atuh mun padahal mah ieu cerak di tong tampi eta dina saku kaluar nu beureum naon henteu ieu mah gaple ieu mah Kartu remi. badak genep ieu mah Ya. Soekarnoan kabar nuhun we tos dihapunten mah kitu kumaha da ieu benaros ieu mah dua mata nya Rusia. dupi salira aya keneh rasa Aya kene ser-seran. rasa naon nah meni bulat beulit teuing lah eta di togmol ina henteu bogoh atau henteu Nah gitu to the point we atuh. nya ai bogoh mah da teu bisa dibobodo karena ge hate dipangpalkeun ge hese kaula ge tadi tepangkeun jeung Arjuna jeung Nakula jeung Sadewa jeung Kontea tapi eueun nu gagah jeung leunteng jeung kasep ti walti ingkang Bima Duh. halus pelet marongge Juragan Bima Ya, sila geutereup. pamajikanna geus 2 enak katilu bayangkeun ku sia ieu awewe bari jeung baleungar kabeh deuleu nah ieu aing nu bogoh teh tukang meri we hayo nya jadi bogoh kaula nun bogoh sae pisan tah kitu ai kitu kumaha nya bogona mah bogoh ngan cenah kumaha atuh Mang Cepot ka abdi teh nya tepungan ka Juragan Arimi ai palai mah Ya. kira-kira nang Kang Bima bogoh kitu oge bogoh kumaha atuh nya pot aing teh duh panggihan langsung si abdi teh heuh ngan dewek teh cenah mun bahasa abdi kitu nya ngan dewek teh euy kumaha teu boga baju euy Oh, banyak. Nah kudu teu gaduh bajuna iteh hayang meuli abdi teh atuh teh sawios ja alim cenah gengsi Jabi teh meser heula atuh adan teh heuh teu boga duit Meli-meli lepis. atuh ieu we anu 50 heuh nya teh mah temahi 50 mah Macak mal kurup bulan. aing nya bisa mental sabaraha kira-kira na meser baju aing ninggal dina online dina Shopee Food ini teh baju dina Shopee Food dina eta dina Gohan lain Gohan GoFood meureun nya eta GoFood ini GoFood Goten Gohan GoFood begitu nih aya teh ningal pangaos eta ieu tanu leggingna kieu lecingan teh merecet nya Cino. ta ieu meser warna pink warna sae kira-kira na sabaraha 1 juta ieu na Cekap segitu. nya atuh aya kitu mah deklarasian aya di langkungan mereka kaula ame meser 2 setel tah sae ieu 2 juta siap pakawakan aja gede terima kasih da bawa kan jagung gede teh oh numahi triple XL Ya.
gitunya nyatu salam atunya siap pokona mah tenang dogikeun antosan nu jadi pulih ya mana ngeunah jadi panglayar rek kieu gede bati euy modal gede bati aing gede mah hasil bisa teh gan ditampi pisan gan dari manaon hampura disalira di hampura wan pisan malahan eta atos jog ka disaka duit disalira dibikeun kabeh dibeukeun kabeh hanana jojogedan ieu tinggal biman nuhun berinya ke atas 50.000 50.000 sejuta apaan itu 800 mohon baru kami tangan 200.000 ditepikan langsung kabeh teh demi Allah jangan asli mun abdi nepi ka ngabohong sing pae bapak abdi sok eta kakol kata gitu mah jadi dihampura dihampunten bener sia bener aslinyaan dibejakeun aing bogo bejakeun ku abdi juragan Bima teh dibejakeun neng juragan Bima teh bogo kumaha jawabanana aing ngejawab mah henteu ngan siri mesem teh ning jadi kira-kirana eta narima teh kai aing numutkeun abdi mah nampi tah jangan sia demi Allah kan sok sumpah tai mah sia terus kumaha malahan mah hayang panggih di kieuna hayang jonghok neng itu juragan Bima teh hayang panggih dikitukeun ku sia dikitukeun ku asli demi Allah terus kumaha neng lamun hayang penak jeung juragan Bima dangdan heula atuh nya atuh cina Mang Cepot abdi teh gaduh bedak cina kudu meuli make up meuli heula waduh heueuh nya hayang meuli bedak meuli mustika tapi teh nepungan juragan Arjuna yang naon namun atos jang meuli bedak kaing atuh nya wah aya kitu nya aya modal sabaraha kira-kirana cekap 3 juta lah gede ya gocap pula di TF wae gampang aing ngitung loba si orek 2000-an gini di TF wae engke nu 200 ge acan heuh ke dihijikeun cipanya kaing kadeh sing atos heuh tapi kata percaya kaing sia teh cara memeh butuhna sia kaing pikeun kabehna duit teh can heuh engke dipikeun pikeun heula atuh di mana aing hayang panggih jeung aing can caya keneh lamun heueuh syarimi bogoh kaing ye gan ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna ya punten ya lain ngablokekeun bok di pasar itu teh turunan buta ya karek kakara ongko urang ajen budayana da sabab di nagara Pringganan teh boga budayana tatali paranti sorangan boga tradisi sorangan tata titi teh ya najan agan geus boga pamajikan dua beda carana bobogohan jeung urang dieu tuh bener nyacapkeun ka cinta teh beda aya ciri jadi kudu nemokeun ciri mun agan sakola laki teh kudu nemokeun ciri bogohna kumaha kitu aya cirina kumaha tah terus narosin abdi ka juragan Arimi teh kumaha cirina mun lalaki hayang nemokeun bogohna oke cina pot praktekeun manehna teh heuh kumaha bejan aing kieu misalkan Arimi jadi dieu agan jadi dieu ya gok kitu teh agan teh kudu langsung nyereke beng-beng kieu tah kudu gitu pandangan keleparkeun kitu tah
bari sebat kok nah jika hayam jago da kitu cirina Kebiasaan mah gitu. budaya jadi mah kitu aya embung mah teu naon atuh kajunakeun agan geus deuh waing Oh, nya. ini cekekan pisan bejan we ke batur sia mah Cuy wae. edek mah edek Bisa adaptasi. kumaha bi teh agak nyerepan karimi kitu tah agan kitu teh jauh kitu tah nyerek beng-beng pandangan teh kitu tah Wah. raperkeun pandangan kok kayak ari mikir kita jauh kita ketok tah di dinya mah batu purun keusik naik itu purun ieu naik tuh dina saung geus disamakan kangge abad terus menang ngamparkeun aya jeung emberna kumaha bi teh latihan Geladi heula gitu. minangka sim kuring ari miji deui ye agar ditu nerangna agar nerangna di ditu Tuh, geladi heula. caritana aing datang heueuh kok terus kumaha nyerek beng-beng sangigirkeun ieu awakna ieu so rada rengku ieu panangan atuh katuh kapayun nu kecek kapangker ieu rengkukeun ieu tah kitu kaleparkeun panangan sok ngomong naon aing kok tah gitu ieu teh gitu kok kumaha jawabanana teh ari mah teh jawab malik ketok ieu teh nyaan demi Allah lamun abi enggak bohong paehan pun bapak Aduh, nya. hayang jawa aing Taruhanna kolot. Ceu eta Gusti kumaha Mang Cepot waduh Wah. jol bilik dibelikeun langsung eta arto teh salira Nya. Dibelikeun lepis. langsung belikeun jaket 2 jas hujan 3 eta teh bakat di kupinga aduh ngan kakirangan jang masyarakat sepatu pentopelna Nya. kantong kirang 500 nyatu ieu nambihan we ieu Wah, cair. tapi deui, gobi bodoh. jadi di mana tepangna di dieu we tepang mah Nya, janjian nu di dieu. di dieu we tepang mah di dieu we aduh kudu kumaha kaula nyaritana nya isin kaula teh teu kada isin-isin tah ngan kade ieu mah ai juragan Bima mah punten di Neng naon punten rada idiot idiot teh naon mah budak teu kada uninga pokona mah rada idiot rada kirang emotenana kunaon tilas digledug baheula Rada sasetrip. nya usi setep heula hari kitu kumaha tah upami juragan Bima ka dieu sumpingna jog ieu maneh teh jog ieu tah Ciri. kok tinggal saya jog kitu manehna teh jog ieu tah Cirita. kok sambut kuning keur kitu jog ieu ketok eta teh nawiskeun bogoh salira Cinta. eta teh kitu nya Itu ciri. sok minangka Cepot selaku Bima sok kok Malik itu Malik era kemarin era sok Era-era. ayeuna mah bogoh Demi cinta. ieu tap pameun teh ka dieu ningalina tengengkeun bujur sok ketok itu ketok tah gitu ulah aing wae nu gelo teh atuh cenah batur nu burung
keur usaha dengan si sapi. Oh, di kareping gitu, Kang. Eta ngomongna make jeung Pak naon mun ngabohong ada teh waleh lamun ngabohong cenah abdi sing paeh pun bapak cenah saha jang si Cepot Ngaboro. satrum ku aing sia pegang geleuheun sia teh nya Lain Pot sosok maju nya sabeurkeun atuh. era aing lah jeung era sok Tong isin-isin, Den. waduh Dah. lain kieu nya Sanes, lain sanes. oke ieu Ta eta. Ta eta. pot era aing sok era sok maju Si glodeng atuh. kok nah geuning can keketok pot encan kelanan Can aya reaksi atuh. kok ketok 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 hari hidupna naonan waduh mbok keur kokokan Wi pindah tempat Wi iya Hasil Akang. kok ketok ai bimana naonan ih urang pindah tempat Wi Era. aduh Gusti Cara urang. alah batu turun kesik naik itu purun ieu daeknya euy Daras Akang. alhamdulillah luar biasa Nya. tinggal itu Juragan Bima sareng Arimbi langsung paungku-ungku disaksian ku Dewi Ibu Kunti Nalibrata Dah. uluh tingali Juragan Purbakesah oge ngilu nyaksian Nyamut Akang. ngan duka ka mana ieu sabagian oge anu nyingkah euy Daras Akang. tapi nu penting mah itu salamet ya salamet tungtungna Juragan Bima menang jodoh ka Dewi Arimbi yang alhamdulillah salamet sadayana salamet nu nongton salamet anu ditongton sakali salamet tep salamet hapunten ti akang sapara kanca tangtos seueur lepatna batan laresna ieu lalampahan Arimbi mangkat birahi urang cekapkeun ka dieu urang pungkas ku kembang prediksi nebaran sari tutup lawang sigotaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu cak. Balebat